Anjir di dia ya jukut harejo ya. Minuhan di dia minuhan aing dia ya maupun harejo kieu jukutna geus ya. Ha anjir ieu mah moal lila ngaret di dia mah. Aslina ieu mah leunging sadu mah teh. Tempo jukutna ge wah mewah kieu sia. Duh ampun aing cai angan euy ya kieu. Paling geus burit saat aja saat cai teh. Kenaon sekalan itu euy. Yang jailan euy. Kenaon maneh euy? Keur ngarit we euy. Oh harejo kitu euy. Tempo jukut lagi nya hejo kieu. Kemana ya kieu? Oh biasa we rutin we kira cai saat aja saat euy. Ulah kieu hayo we neang cai kabosen teh. Heeh aing bosan. Tapi saat bae we sapoe wae mah saat bae. Oh atuh diamin mun garing euy. Padahal itu ingat tuh. Geus mun euy ngocor cai teh hayo we saat aing diburit. Angger ya nih, ngasupan batu manting. Mana naon mun deui ngeureun sekali mah. Oh, mopo manting sih. Lumayan. Iwah lan. Baiklah. Jik we teh heula euy, kagok ke minuhan setik deui ah. Hah. Gimana nya minuhan di ditu kitu we. Kudu jukut alus minuhan mah. Sigan meunang. Anjir nah, ieu teh jukut teh euy seutik tapi komper leungeun teh. Jig. Aya naonan ieu dina karung. Astagfirullah si RW ieu mah. Anjing. Astagfirullahaladzim si RW teu teuingeun yeuh. Tangkurak si RW. Anjing bari batu. Sagede jubleg. RW maneh teu teuingeun ka urang ya Allah.